Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring dina channel Sasana Sunda. Kuikeun baraya. Tepang deui sareng Bapa dina channel Sasana Sunda. Ya, tangtos mingguan kamari hidup parantos nongtonnya dina channel YouTube Sasana Sunda nyaeta perkara materi rumpa kakawi. Dina danget ayeuna Bapak baris masihan contoh nu kumaha sih bentena antawis kawi, lajeng antawis tembang sareng kakawihan. Yuk tinggal heula contohna. Demi wanci satemena jalma aya dina rupi demi wanci satemena jalma aya dina rugi iwal anu iman iwal anu soleh nu silih wasiatan dina bebeneran iwal anu iman iwal anu soleh nu silih wasiatan dina kesabaran demi wanci satemena jalma aya dina rugi demi wanci satemena jalma aya dina rugi iwal anu iman iwal anu soleh nu silih wasiatan dina bebeneran iwal anu iman iwal anu soleh nu silih wasiatan dina kesabaran barudak mangka ngelarti ulah reka dalon-dalon nggon-nggon nungtut ilmu mangka getol mangka tigin pipekeun sarerea modal bakti
ka negara jeung lemah cai perlu pangjaring pangrojong pamumule panyarungsum malar tetep jaya sakti negara tetap merdeka sampurna mukti wibawa. Barudak mangka ngarti ulah reka dalon-dalon nuntut ilmu jeung pangarti masing rajin soson-soson pibekeuleun tirup tandang modal bakti ka nagara lemah cai anu urang perlu dijaga dibela. Indonesia nu merdeka perlu parojong panjari pamumule nu sampurna pangraksa perang jepeting malar nagri jaya sakti pinareng unggah darajat keagungan nu sampurna perlu dijaga diruat. Partaya hakanen ulah ilik pasemon pikakilaen matana buringas sumutna calawa nembongkeun kuku sikrek nyapuk nuti panderi. Sang buntut sieun karebut bulu rek ngarontok buntut lompat kagok buntut kabenangan suratna ayeun-ayeun horse.
keur lapar tayah hakaneun ulah ilik pasemon dikagilaeun matana puringas sungutna calawa nembongkeun gugusi rek nyapuk nuti panderi. Luar leor hulu rek nahakan buntut bupate pot sang buntut sieun karebut hulu rek ngarontok buntut lompat kago buntut kabenangan suratna anyeuh-anyeuhan. Tah kumaha barudak nembe hidup parantos nguping pan nu kumaha ari kawih, nu kumaha ari kakawihan, nu kumaha ari tembang. Tah dina danget ayeuna Bapa bade medar heula sakedik perkawis kawih, kakawihan sareng tembang. Ari bentena antawis kawih, kakawihan sareng tembang, pami kawih mah sakumna lagu Sunda anu ngagunakeun rumpaka atanapi lirik bahasa Sunda eta disebatna kawih. Pami kakawihan mah sakumna lagu Sunda anu ngagunakeun lirik atanapi rumpaka basa Sunda eta disebat kakawihan. Tur dipakena nalika barudak keur arulin. Pami tembang anu kumaha Pak? Pami tembang mah salah sawios karya sastra buhun anu dihaleuangkeun anu ngagunakeun aturan atanapi patokan pupuh. Tah di antawisna eta beda antawis kawih, kakawihan sareng tembang. Kumaha barudak tos ngartos teu acan. Tah kituna mung sakitu pedaran ti Bapa perkawis materi rumpaka kawih. Satacan ku Bapa dipungkas, Bapa bade mundut hiji kahidep ulah hilap di like, komen, subscribe, and share.